Berudah. Ya Allah, la ilaha illallah. Sekarang mana baru tahu lah mau di Bojongsong teh tukang mie ayam lah hargana 10.000-an si kaki ya tuh. Da bisi bawa dukan 10.000 dengan menang mangkok hungkul langsung ke semenit tinggali tempat mending nahan kieu ari pek teh. Baik gua tuh malam minggu nanti sok elep posisi kaki alah sia mah tuh beuki kecil nongkrong di dieu. Barang ditinggali teh alah sia porsi 10.000 mah mah aja atuh ieu mah tong poho di mis dasengkeun ame teh bangeuna si mie ayamna teh. Barang dibalawakeun teh alah sia aing mah meuli bada-bada ngeunah kieu barudak. 10.000 ieu mah bada-bada di atas ekspektasi atuh 10.000 rasana si kaki mah. Ari pek teh si teteh nanti jual mie kocok oge jeung mas soigan nu hargana teh moe 25.000-an aja. Jadi bali